Itu negara lu aya we. Pokoknya mah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, pokoknya mah Pangide jeung nu barurung di Jawa Barat. Sareng nu si ganteng 12 megapiksel sareng sabah acil rempang eta ieu. Tong hilap. Hilap tah. Ieu beungeut na cirian ieu pamirsa. Cirian sok cirian tah. Ngeus sing Untuk temenang mah kayaknya teu temenang gitu. kengeng. Oh, pan. Urang teh geus saminggu abah. Panan. Aduh, biasa ge saminggu teh menang 2, urang enak hari saminggu karek deui bisa. Aya pagawean kamari teh bah. Da biasa hari. Dan seta pagawean euy. Alhamdulillah. Alhamdulillah bah urang enggak pagawean. Yo sakieu Bah berkah. Oh, berkah sakieu ge urang lumayan aya keneh nu udah diburu harian lepas mah kieu bah gawe teh sabisa-bisa we nu nitah. Kumaha teh bulan harian lepas teh Ya jadi nya aya nu buru harian anu dilepaskeun teuing urangnya pokona mah da status aing mah kitu pokona mah anu nitah ngali sumur jadi geus buru harian lepas deh dilepaskeun di heuh lah kitu pokona mah berarti 3 pagawean teh mah geus sok dibahas eta lieur aing pokona mah teh jelas ya gaweana mah urang mah pokona kitu we nya gawe urang mah geus teu puguh lain ieu urang ge kamari berorganigram naon sih organigram apa mah di eta dilantik naon sih ngaranna teh berorganisasi aing berorganigram ieu pamirsa kena di ieu nya si abah mah sagala organisasi diasupan si abah mentak mun di imahna tong kaget aya kaos organisasi nanaon ormas diasupan kabeh ku si abah mah da jelemana resep organisasi bener Karang Taruna asup teh aya bajuna Karang Taruna padahal aing teu ngarti teh ngilu naon ngilu we segan aing teh pinter siap ngariung ade nu disuguhan aing mah nanatangan we hungkul nungguan amplop menang amplop goblok engke deui pilih aya beungeut anu jiga kieu hoyong lobat organisasi tong diasup nya tong diaku kana mah ulah jeung nyusahkeun hungkul kumaha sehat sabah alhamdulillah eta ngomong didinya nul kamana hungkul nul heueuh aing teh loba gawean abah kamari teh urang teh sempet yeuh biasa saminggu teh 2 kali urang teh aktif kamari oge nul abah teh di ulin ka ditu nul urang ka gedung sate cenah ka gedung sate nu jadi lantik cenah abah anjis panggih jeung bapak aing atuh panggih anjis panggih ngan sakolebat tungkul aing mah panggih sakolebat tapi nu penting mah urang geus ngobrol jeung Seprina alhamdulillahnya mudah-mudahan sing aya jalan we jalannya urang bisa podcast mata urang kamari teu nyasab urang ka ditu nah teu nyasab udah babari itu kudu nyasab segala tuh urang pan nuturkeun babaturan nul mata teu nyasab babaturan di dinya mah ieu unggul sok ieu unggul sok di ditu teh nul ieu abah teh panggil teh nya Ojong Kiai ajengan Ustad nu palalintar nul anjis dilantik dalam rangka naon cenah teh nah kamari teh naonnya kalaresan ieu mang sakalian bae abahnya da kan bae nah ayeuna mah abah teh sadap pintar nul disaprak dibabawa ku nu pintar gitu takut dibabawa ku nul jadi rada cerdas apa urangnya sarua belet sarua jeung belet kamari teh dibawa ku Ustad anjis abi teh ditelepon ku Pak Kiai anjir naon cenah dipiara ngiring ka ditu teh wayahna sabah da maneh mah geus waktuna da geus kolot cenah anjing aing teu ngeunah disebut kolot teu ngeunah aing disebut kolot padahal umur karek 1500 tahun 1500 tahun kan tapi orang nurut we tak kamari teh nyaeta abah teh diajakan dilantik Bakomubin eta teh sarua jeung Bakomole satik soalna tetap bisa ngerokok nah jadi Bakomubin teh nyaeta singkatan nyaeta singkatan Bakomubin eta teh singkatan teh nyaeta naon poho deui aing teh Bakomubin jadi Badan Koordinasi
Mubalik Mubalik. se-Indonesia. Anjir. Edan. Abah teh jeung mau balik ya mah. Diajar nul. Oh, da kudu geus kolot mah kudu diajar. Diajar Kudu nul. kanu agama atau Bener. lain mabok Jadi wae. urang teh nya oge Degong. bedegong katotoloyo gitu nya. Iya. Tapi dah saeutik teh urang teh kan Kudu diajar. Kudu diajar, Kudu bener. diajar bener Abah. Bener. Bener. Yo eta ari eta mah organisasina rada serius. Urang mah resep Serius. urang resep baheula babarengan jeung si Abah teh. Si Abah teh boga komunitas ngaranna teh suku Teris euy. Oh, aya kene, masih kene. Aya keneh. Masih kene. Oh, urang Abah inget masih kene. di dinya jeung Pas skuteris. pas kahiji urang diajak ku si Abah harita teh kahiji powo jeung si Abah teh basa bulan puasa sabaraha tahun katukang mah 50 tahun. Ya, Aing teh diajak alhamdulillah, buka Nul. puasa bareng si Abah teh. Ngilu cenah buka puasa jeung urang hayu cek urang teh. Ari sugan teh babaturan teh saeutik barayak teh anjing motor Vespa ya 3.000 sikil anjing cek aing. Ieu dahar kumaha sabah cek aing. Oh itu can kabeh tuh si Abah teh. Anjing cek aing teh aing dahar aya kabar subuh cek teh ya. Oke kan ayeuna teh geus menjelang reka puasa Nul. Heueuh bulan puasa deui nya. Takna abah teh Rek geus bukbak deui meureun. Bukber. geus mulai riweuh-riweuh ayeuna teh kahiji rek papajar modak teh da. Papajar. Abah teh da da asa Oh, asa da tradisi budak nya. loba. Oh, Karena budak di- mah rebo-rebo gitu Heeh. apa? Bancet Jadi, lain atau apa ada ya, bangkong. maksudnya supaya si komunitas ieu berkembang gitu. Berkembang leuwih uyum deui, leuwih istilahna lebih naon? Leuwih erat deui gitu. Da duduluran gitu mah nya. Tah ieu nu komunitasnya teh ieu. Ieu nya. Aya di dieu. Forum Sekretaris Bandung Burut teh Bandung Barat teh ieu. Bandung Barat. Barat. Forum Skuteris tanya, ieu teh forum Skuteris ieu teh, forum komunikasi Skuteris Bandung Barat ieu teh nu ngahijikeun sakabeh klub, komunitas, oge independen nu aya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Bandung Barat. Ai kamari basa urang ningali eta teh ti Bandung Barat teh ti mana wae basa loba-loba teuing. Anu kamari mah gabungan sareng ke Kabupaten Bandung, oge Bandung Raya. Paingan. Nuhun. Da Bandung Barat tungkul oge tos seueur. Mang Nul ayeuna teh nu ngahiji di Forum forum Pandi ah urang sok era urang balik Bener. ya geraya. Balik cing nu. Atuh teu anggeus podcast teh situ. Jadi nu aya di FKSBB ieu Forum Komunikasi Skuteris Bandung Barat ieu teh aya 42 klub nu ngahiji di Abah teh. Paingan loba. Eta alhamdulillah. kamari budak Vespa lamun sinaki jeung situ Lamun wae kieu, mah pinuh. Insyaallah bisa dijadikan kolam renang. Kolam renang anjing. Loba asli aing nempo. Bisa. Urang mah kakara nempo Vespa ngajajar mangrebu-rebu kakara urang mah bah urang mah susu. Sumpah urang harita we. Intinya mah ingat wae susu. Sumpah. Sumpah. Urang aya. Heeh. Bener. Urang teh sa umur-umur kakara nempo motor Vespa saloba-loba gitu. Urang biasana nempo di jalan mah hiji dua gitu. Bener. Ieu mah dijajarkeun anjing tim mimiti Vespa tahun sabaraha nya bah? Wah, Vespa mah. Tinu mulus. Pokoknya mah ti tahun Bangkawaro, nepikeun ka Bangkawere. Parah. Aya. Aya. Oh tinu Aya. Vespa tinu mulus cek urang nepikeun ka Vespa anu teu dicet, di dempul Aya. unggul aya. Aya. Kabeh Alhamdulillah. anyis. Ngan urang mah teu nempo teh eta hiji bah urang mah hayang nanya teh ari eta nu Vespa raradutan asup kana sekoteris henteu. Sekoteris mah sekoteris ya nulnya. Heeh. Nah, sekoteris cuman tetap eta aijang barudak aing mah ye di FKSBB Vespa raradutan ku saya dianggap tetap manehna sekoteris, tapi lamun manehna geus ngalanggar aturan adab sekoteris diusir ku urang mah. Oh. Komo lamun ngabalaan di jalan raya mah, komo lamun ngarusak image skuteris di jalan raya mah model ka pom bensin pepentaan dicabok ku aing sia anjing. Komo da urang mah Skuteris nu kitu. urang pernah panggil jeung nu kitu teu bisa bahasa Bener. Sunda geuning. Lolobana nya orang ting orang mana lah. Tuh Kecamatan cing. Mancing. Ieu mah barusak ngaran lainnya. Vespanya. Bejaan nul. Beja kumaha urang ngomongna. Bejaan. Pokokna mah tong sok ngarusak image Vespa. Pepentaan di pom bensin. Naona. Sia, Itu runtah di nyerakeun. gubugan yo, runtah tapal-tapalkeun di dinya. Teu nanaon skuteris. Berdayakeun skuteris sautuhna. Tah. Da urang mah skuteris pecinta hobi, Heeh. pecinta sosial nul. Oh jeung urang mah pernah ku si Abah diajak basa di Tasiknya bah urang teh. Di Tasik. Di Tasik. Jadi barudak Vespa teh ngararaji sisi jalan sia euy yo rek nyaho sia maneh. Wah, sementara batur mah geng motor bangsa geng motor gitu mah ngarumpul sisi jalan teh pasti mabok. Alhamdulillah. Barudak Vespa mah urang nempo ngararaji sisi jalan sia teh jeung mangsa Sareng Pak Haji Ake, Pak Haji Dance. Pak Haji Aduh. Dance.
Aduh Wah, Haji, ditasik urang ka ditu. Nih sono ka Wah Haji atuh. Urang kan ka Ya. imah nanya Ya. disuguhan Insyaallah. kepada Oke, Ence. abi amang deui Wah Haji ka ditu lah Pokona mah abi Tasik. mah tong disuguhan nu teu ngeunah. Tong nu kieu mah. Nu ngareunah suguhan. Pokona lamun Abah jeung Sinul ka ditu, Abah hoyong gol ditapi ka imah mah. Antep kan ieu mah, Iya, Pak. Tong itu Mang Dance, tapi ge hoyong disuguhan. Eur bumina resep Mang Dance di ditunya. Oh, Mang Dance mah yeuh urang caritakeun nya. Di Tasik ka Batu Jajar teh jika orang Batu Jajar ulin ka Cimahi gitu. Gua ka capek nya. Ulah mah. Si tara capek eta mah gila banget si urang teh. Luar Mang Dance biasa. di mana ti Tasik cenah. Allahu Akbar teh Nah, teh eta. capek henteu cenah. Eta kelebihanna Wah Haji gitu. Ya benernya. Jadi jiwa skuterisna teh bener-bener nempel di nu jiwana. Nah, makana sim kuring ye nya Abah ye. Abah jeung Wah Haji Dance mah pami ka mana-mana geus teu mikiran naon. Nya. Erek initna ka Tasik ke, erek ka Cirebon ke, erek ka mana. Geus teu diingetan eta rek jauh rek henteu. Lamun Ini geus kana teh, Vespa nya. init we. Ieu. Ingat-ingat teu boga duit teh di jalan. Aduh, Ya, Wah Haji asli hari teu moal bensin duit. kumaha. Bensin kumaha? Ya, tapi dah alhamdulillah. Udah loba dulurnya. Loba dulur Vespa mah. Vespa mah loba Tah, dulur. eta. Tah, daripada mementa di jalan, cing naon susahna atuh nelpon ketua setempat anu aya skuterisna, aya klub skuterisna. Kan bisa silaturahmi kadinya. Tah eta solusina. Tapi aing mah hampura nya Tong sok punta-penta. aing mah lain rasis nya eta rata-rata anu make motor anu raradutan kitu nya. Da geuning lain urang Sunda, matakan manehna ka dieu dawuh nu wawu. Da Benar, jeung urang pertanyaan manehna di lemburna di aku teu aing mah sakitu we urang Nya, mah. intina kieu Nul, loba nu ngarusak Vespa teh. Siga Vespa eta motor ya, Nul. Emang Vespa mesinna mah. Lain justru. Oh lain teh. Bentukna Vespa, mesin geus mesin Jepang, tak eta nu ngarusak teh kadang-kadang. Oh. Nah, matakna ye Bedanya. kabarudak ye barudak Vespa dulur-dulur sim kuring nu aya di saantero Jagat Indonesia, Raya, Jagat Raya, pokona mah Jagat Jagat Raya Raya. lah. Pokona elingan lamun aya nu kararitu anu sok Oh. menta-menta di pom bensin eta rek skuteris ke rek lain skuteris ke wayahna bejaan karena kieu nu ngarusak image Oh, bener, oh, bener. jeung ngaganggu lalu lintas ngaganggu Da merusak kenyamanan da kenyamanan ditempo ge teu ngeunah Iya, ditempo ge nya. ta eta Da skuteris mah siga basa eta. Urang jeung Mang Amang Samboknya geuningan jeung Oh, Abah nya, geuning. nya. Basa santunan kanu longsor. nya Tuh budak skuteris mah ta eta nyumbang Mang anjing. Amang Sambok teh ketua Forum Komunikasi Skuteris Bandung Barat. Oh, teh ketua Bandung Barat. Nya, Bae. ketua umum Amang Sambok teh. Rencangan abdi di sekolah teh Mang Amang Sambok teh. Iya cenah Pak Amang ngajak latihan sparring. Entau mamang abdi mah. Ulah si eta mah atuh boxer. Abdi mah lulus PAUD atau si abdi mah teu ngiringan entau bager abdi mah. Tapi- kajian di pasien careuh we abdi Tapi mah engke hiji. kali-kali orang ajakan ngobrolnya. Ayo. Ajakan ngobrol ke. Wah bagus. Lu Bagus Pak Amang. alhamdulillah FKSBB ieu gaduh rekan anu tos diberdayakeun di jembatan BBS. Bener tah ieu urang. Jembatan Ieu BBS. pamirsa ieu urang ngobrol. Di BBS aya nu dagang nya Vespa naon ngaranna teh? Vespa teng wajah naon? Vespa teng lah pokoknya Aduh, namanya. anjir. Pokoknya nama eta. Pokoknya mah segala macam kadahareun, Kahakanan kopi, bala-bala aya di aya dinya. di dinya. Pokoknya lamun arah Cililin, arah Batu Jajar rek ka Padalarang, Ciamplas rek ka Padalarang, transit Sindang. lah di BBS. Sindang heula pokona di dinya. Pokoknya mah. Pokona mah dijamin Jajan heula di dinya. murah dah di dinya, marurahnya Ih, apa pokona mah. marurah. Matakan digimbung we. Digimbung. Sementara batur mah nyuh kopi unggul ge sabaraha? Geus sabaraha di dinya mah masih kene murah euy. Urang mawa duit 10.000 ge seubeuh. Seubeuh insyaallah. Sesana nganyuk gitu. Seubeuh urang serius. Insyaallah. Kan anu rawa-rawun ka Bang, geus mah Teng mah aing tanggung jawab ke. Karena baru caritana mah urang si Abah mang mayarkeun aing barang akan. Heuh kitu euy. Tapi teu naon da. Ta eta lah kelebihanna bodak Vespa. Bener. Tara pernah nyeri hate walaupun pernah kabobodo, pernah katipu atau naon. Wah, eta nu nipu, Pak. Tapi kajian kana ditenggelan gitu. Can Nu nipuna teh. Nu nipuna. Jadi mau Yang nyari mau hati bodak, dah. mau mah nyeri hati. Udah ditenggelan, udah nyari hati kumaha puas nu aya. Tapi euy kitu euy geunahna ari budak Vespa teh sok sanajan urang lain budak Vespa gitu sok sanajan urang warawu jeung budak Vespa urang dianggap dulur we. Dianggap budak sarua, budak Vespa. Kanu sespan diajak urang. Da duduluran, wul. Yo urang mah nempo heuh eta klub motor.
Anjing geus ngarewas gitu. Banyak yang teh kopi Nul. Pek Ceherman. Ceheraman anjir ieu mah. Kemani. Pokoknya budak Vespa mah dia urang ningali gitu nya. Rata-rata komo anu 2 tak mah eta tah nu suka geberan anjing geus peuting-peuting. Berebet cing anjing atuh. Kanu ceuli Nul saya teh. Karunya anjing teh jelema teh sisi jalan teh aya imah mikir. Ai urang mah teu naon. Lamun hobi kanu motor model anu aya knalpotna gane. Tong babalapan urang mah kahayang babalapan bisa cilaka. Eta jalan umum mun bisa di sirkuit. Teu naon rek eta mah haknya cek paribasana hak anjeun. Anu sok resep berebet teu naon teu jadi masalah. Ngan omat intina kudu ningali situasi. Eta ningali sikon lamun misalkan aya di leuweung teh jadi masa kopaek di leuweung saha paling emang di leuweung aya jalan. Paling cek saya oge kopaek di leuweung. Di leuweung mun teu di tengah situ juga mah. We urang mah palaur mang paurkeun nya di Cilaka. Di Cilaka. Sing nyakan nyawa teh kitu. Kos Peperiheur atuh nurutan budak Vespa ngaji sisi jalanna mah teh nya. Tah, Tutup beberebetan sekali waktu mah Mang Nul ya. Orang ieu babarengan kajian. Vespa. Apaan orang ngilu bahasa di Tasik apa bahasa di ngaji Tasik apa urang ngilu sisi jalan urang ngilu. Tah engke mah kege Nul insyaallah di FKSBB pun ku Abah rek di budidayakeun lah. Jadi budidaya da lele sih. diberdayakeun. Jadi barudak teh supaya minimal can daek eling oge manehna geus rek nyobaan eling gitu. Minimal siga bahasa di Tasik. Mau dipaksa urang. Barudak teh diajarkeun ngaji geuning nu can bisa ngaji ngararaji. Intina mah minimal urang baong oge aya rasa eling gitu. Aya rasa eling. Karena tong salah Sirotol Mustaqim mah lain di akhirat, di dunia tah. Bener di dunia, lain di akhirat. Maka salah anu nerangkeun Sirotol Mustaqim aya di akhirat. Di dunia sabenerna mah. Tong hadinya urang mah sok karareung ngobrol. Tapi aing teh keur ngomongkeun Vespa teh. Aing ceramah aing. Ceramah pokok rarasaan kamari keur dilantik. Geus sok rarasaeun we da geus. Tah kitu. Urang mah lain ngagul-ngagul Vespa sabah da urang mah geus ngalaman masalahna. Da urang mah kunaon urang teu asup klub Vespa, urang mah jelemana teh bisa kanu kupling. Apal Abah ge meureun. Ai motor matic Vespa bisa asup teu? Bisa. Oh bisa aing meuli. Teu jadi masalah. Meuli urang. Nu penting mah skuteris we. Kan sarua Vespa matic oge aya skuterna kan. Vespa Matic ya, jadi masalah. Vespa Maticnya kitu maksudnya urang mah Vespa Matic urang mah sebagai mah Vespa sautuhna rek Vespa kupling Vespa naon. Salila urang berjiwa istilahna naon? Berjiwa sosial tinggi. Terus orang daek babarengan, jeung hiji daek saling bantu. Eta jiwa skuteris nu sautuhna. Eta bener. Nu penting mah kitu we urang. Bener. Jadi urang moal milah-milah, oh eta si eta mah Matic Vespana ieu mah moal. Wah, sarua Vespa eta ge merekna. Nu penting mah jiwana. Heeh. Tah eta we nu penting mah. Da percuma masih motor halus ge ari jiwana pikarujeuteun batur mah nya. Bener euy. Urang mah ieu lain rek nyaritakeun kagorengannya, kagorengan Vespa baheula urang basa keur kuliah, sok di Dago sok nempo nu babalapan Vespa. Tah ayeuna mah geus eueuh babalapan Vespa teh nya. Ayeuna mah tos di sirkuit alhamdulillah. Di sirkuit euy. Balap Vespa ayeuna mah alhamdulillah tos lebat ka Sentul. Karena anu resep babalapan di Vespa ayeuna mah tos tiasa kajalurkeun kasalurkeun nya. Kasalurkeun ayeuna mah karena Sentul pun ngabuka balap Vespa di dinya. Malahan mah kelasna oge 250. Anjir 250 cc. Kelas 150, kelas 250 cc. Tah eta luar biasa. Vespa masuk sanajan bana leutik cc-na gede. Aya rencangan SIM kuring namina Randy. Anjeunna ayeuna tos lebat tingkat nasional. Dragna ge aya nya drag nasional ge. Dragna oge malahan mah ayeuna tos internasional. Dragna tos internasional. Terus siga motor GP-na balap motor GP-na eta tos bade ka internasional malahan mah ayeuna tos ditandingkeun sareng Malaysia. Sareng itu teh naon Thailand. Anjir. Oh nya. Da skuteris teh di Indonesia. Sadunya skuter pada buatan Italinya aslina mah. Itali, Amerika, Inggris, waduh, Belanda, Jepang pun aya. Iya, sadunya tas alam dunya. Komo bari skuteris bobotoh Persib. Engko saya duduluran teh beuki. Paheut eta mah euy. Malahan mah aya orang Amerika resep Persib Nul. Wah loba. Skuteris Amerika. Dulur urang ge orang Norwegia resepkeun Persib. Ya. Viking Persib cenah Viking. Anjing cek aing teh bule resep Persib. Bule.
Aing cek nul ya. Ieu mah pandangan nul ya ka komunitas Abah ya FKSBB ieu. Cek pandangan nul ayana skuteris FKSBB ayana kumaha cicing nul. Cek urang mah eta suatu kemajuan pesatnya banyak mengingat orang baheula kan bahasa orang kuliah di kotanya sok ningali tina barudak eta 20 tahun ka tukang eta 15 tahun ka tukang mengingat barudak Vespa baheula meureunnan can digabungkeun jadi forum meureun misa-misa aya Vespa nu resep balap Vespa nu resep nongkrong tah aya pasti dihijikeun tah ku sabab ayeuna geus dihijikeun barudak skuter teh sa Jawa Barat teh urang ngomong. Nya. Ayeuna mah geus satu visi jeung satu misi. Laras. Eueuh anu babalapan, eueuh nu sok mabok hiji jalan. Nya. Nah, lain urang objektifnya urang mah ningali langsungnya gitu. Nya lain si Abah babaturan lain urang ningali sorangan. Jeung urang pernah ngalaman di dinya gitu. Alhamdulillah nya. Nya. Eta da. Laras nul Jeung hiji punten wah dipotong hiji. Mudah-mudahan ku ayana skuteris Bandung Barat bisa nyontohan klub motor nu seje. Amin. Nya. Oh, bener. Tah. Vespa mah aya nu longsor, donasi. Alhamdulillah nya. Nya. Naon deui nya? Loba da pokona urang nu nyaho urang mah eta donasi. Terus santunan anak yatim Minang. Minang eta mah bunga bulan eta mah. Tah eta anu urang terima kieu bah. Basa aya longsor di Bandung Barat, saacan pamarentah datang budak Vespa heula cenah datang. Alhamdulillah. Urang eta sok contohan. Apal teh nul? Urang menang bantuan di mana? Di mana? Urang mah can pernah barang pentak erek ka pemerintah atau ka mana? Udunannya. Udunan. Harudunan anjis cek urang oge. Alhamdulillah. Turutan cek aing ge kalau ka motor we aralus anjing. Urang mah tarasugan anu aing kan susah. ieu mah lain ngomongkeun baturnya. Aing nu lain makan kadang-kadang ongkor rek mere bantuan, tapi mentana tetep ka pemerintah kan percuma. Ya, atuh mah CSR keneh mah. Ai urang mah ngabantu tapi urang munculkeun jiwa sosial urang secara pribadi kabeh di badak Vespa. Cek paribasan lagi udunan 10.000 ewang. Cek paribasana boga duit sebar bah aing boga 2000 paduli amat. Hayu genceleng kabeh. Ieu engke orang disantunkeun ka mana. Ngetak alhamdulillah aya mah tiap bulan barudak aya santunan ke anak yatim, anu aya di Santero Batu Jajar, Cihampelas, Cililin. Aya oge anu berorganisasi di bidang pemerintahanana aya anu didinya. Jadi jiwa-jiwa sosialna memang kacurakeun barudak alhamdulillah. Urang ge nepikeun ka urang reueus itu nempona. Nepikeun ka Marawa dus emih kana Sespan geuning eta nya. Oke insyaallah. Aing geus sedih euy nempona. Ku Abah dibere Vespa-nya. Balik bener insyaallah. Ku Abah dibere Vespa balik ti dieu. Abah nyieun tinu kaleng. Cek aing ge. Apa nu penting mah aya ciri khas lah nu. Heeh, ngan leutik moal bisa ditumpakan aing yang nu asli aing. Oh, yang nu asli. Aya tapi nu metik bae bah urang. Bae nu 50 juta ge aing. Insyaallah dibere ka bapak aing. Kang Dedi boga Vespa. Ih, gua Abah pisan. Bapak aing boga. Bapak aing gaduh Vespa tahun 45 jeung genep hiji. Nya gitu. Aslina. Kalau gabung lah menurutnya Insyaallah. Pagum miring gabung we. Insyaallah. Ya. Makana ya nul di Jawa Barat mah Vespa mah atos selalu aya lamun di sesen-sesen hari-hari nasionalnya seperti 17 Agustus atau naon. Sok aya Rallying Thunder nul. Aya istilahna mah anu ayeuna dikelola ku klub paling ageng di Indonesia nya. SOG sareng PAC. Setiap tahun kita selalu ngayakeun istilahna selalu menghormati perjuangan para pejuang urang. Tahun 45. Bener. Setiap 17 Agustus selalu Rallying Thunder. Nah, diramekeunna ke bodak Vespa nu. Bener. Alhamdulillah. Anu mencetuskeun eta model kirabnya disebutna teh kirab merah putihnya. Kirab teh anu make kalapa teh lain disiksikan gini. Eta mah urab teh beda. Ieu mah kirab teh kibar bendera merah putih. Eta maksud urang teh. Tah, anu pertama nyetuskeun teh nul. Jawa Barat nul. Jawa Barat. Bener. Akhirnya di Jakarta terus mulai dia mengikuti. Malahan mah insyaallah FKSBB bakal ngawakilan di Kabupaten Bandung Baratna. Tangke di Kabupaten Bandung ge aya. Nya. Tangke di Kota Cimahi pun aya. Aya. Ayeuna Kota Cimahi pun sanes-saran geus nya atos mengikuti siga FKSBB ieu. Nyata ngahijikeun klub anu aya di Kota Cimahi. Monyis hebat euy. Ayeuna tos alhamdulillah tos bergerak tos mulai ieu. Bener. Malahan mah wali kotana oge uyuh sareng barudak ayeuna. Wali kota Bandung.
Kota Cimahi. Oh, wali kota Cimahi eta Nya. budak Vespa oge. Resep kanu Vespa. Mantap. Eta Insya cek aing Allah. ge. Bener. Nah, makana tak kelebihanna budak Vespa gitu nul. Urang mah henteu cek panaon nya teu cilimitan lah. Urang mah teu cilimitan, tara penta. Gitu. Tapi urang mah salila urang masih kene mampu, kenapa tidak? Bener. Cek paribasana urang ngan boga duit 2.000. Aruduna, Tapi manfaat yang guyub yang jeung sararea. Kenapa henteu anjir? Pokona mah urang lamun UMKM sok. bener. Barudak. Da kooperasina geus aya nya. Alhamdulillah. Kooperasina geus aya, UMKM na koperasi. geus aya, da naon deui. Jeung pencetus anu bisa ngajual Vespa dianjukeun aya di Kabupaten Bandung Barat di FKSBB. Mana yang boga Vespa tapi teu boga duit bisa ngeredit. Bisa ngeredit di FKSBB mah. Kita kan komen di handap, Pak abdi hoyong ieu. Tiasa. Cantumkeun nomor WA gabung we jeung ieu. Ngobrol ke sareng SIM kuring insyaallah. Pokona urang pergi hampir setengah jam. Roda rek ngomongkeun Vespa mah rek 20 penting moal anggeus. Moal anggeus bener. Moal anggeus. Kaalusanana loba. Budak Vespa teh euy. Pokona mah engke di session berikutnya anjir nya selanjutnya urang ngabahas deui nya Vespa kayak mah urang ngobrolna jeung seueur nul pokona Vespa teh nya masalah Vespa seueur kayak mah urang ngobrol kieu teh tukangeun Vespa 1000 ka tukang tah aing mah urang rek ngabuktikeun omongan urang urang ngomong ke budak Vespa murudul di tukang aing dibuktikeun nya urang pernah deui ke meureunannya dina OKB Ribbon salajengna OKB Ribbon tong hilap subscribe like jeung share. Ting, nah gitu tanya. Ya ame orang menang duit jeung si Abah. Bener atuh. Tong gawe wae aing teh da capek atuh tina YouTuber teh. Di like nya, kudu di like jeung dipelentungkeun teh anu kalancreng eta. Pencet gitu. SIM kuring Mbah Acil. Ya 12 megapiksel. 12 megapiksel. Pokona mah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.